وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى درجة satu kita rahimahullah. Rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li Maka dari namanya Boleh kita bertanya? Coba sekarang lagi ya. Kopi so. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil qati as-su'alati al-kasratu wal ya'u wal fathatu ma'amma kasratu yakunu alamatan li qati fi salasati mawadi'ah Kilisnya mufradi al-musorifi wa jami tafsiri al-musorifi wa jami mu'anasi salimi wa amal ya'u fatakunu alamatan lil-mubdi fi salasati mawadi'ah fil asma'il mursati wa tasmiyati wa jami wa amal fathatu fatakunu alamatan lil-mubdi fil istiladi wa soliku walidasmi alamataziku. Lalu semangat. Sudah lima. Empat. Boleh ditutup kelompoknya. Kulit kaki. Itu lah. Yang nama parahnya berarti dari KB. Alhamdulillah sekian banyak umur. Ya, ada bahaya penyakit baik dulu kembali beli lagi. Makanya garis baru setelah kembali. Ari kasakit isim anu cukup kuhiji eta ayat 2. Ari kasakit isim anu cukup kuhiji hiji eta ayat 2. Hiji Hiji sekat muntahal jumu. Hiji tidak. Segot sekat segot muntahal jumu. Jumu apa maksudnya? Sekat muntahal jumu. Sigot muntahal jumu. Patokannya ya, kulus min ba'da alif taksir. Kulus min ba'da alif taksir. Oh kusit, salah.
Kulusmin pada alif taksirihi. Kulusmin pada alif taksirihi. Harfani harfan sawaun kana fi awalihmu sawaun kana fi awalihmu kama sajidu kama sajidah kama sajidu aula kasawami au pada alif taksirihi salah satu alifin au pada alif taksirihi salah satu ahrufin sawaun kana au satuha sakinun au satuha sakinun sawaun kana bi awalil minhu bi awal ilmimu kama sobiha kama sobiha aula kakona ila menyambung patokannya sudah menggalung wa kulusmin ba'da alif tafsiri harfan sawaun kana fi awali mimu kama sajida aula nasawamiha aw ba'da alif tafsiri salah satu ahrufin aw satu sakinun sawaun kana fi awali mimu kama sobiha aula kafona ila Bismillahirrahmanirrahim. Lancaran juga kopi ini. Murah juga. Beli. Saya hadis nama di bapak ulis ya. Pas, ada. Mangkong itu jangan lepas ke awal pun atas
Arbas sakur-sakur isim ba'da alif taksirna dua aksarana sakur-sakur isim ba'da alif taksirna dua aksarana aya amu mitina aya amu mitina contohnya lapan masajidah atau lain mimitina contohna sawami'ah atau lain mimitina contohna sawami'ah atau sabada alif taksirna tilu aksara atau alif taksirna tilu aksara aya anu mimitina anu sukun ketenangan anu sukun ketenangan contohnya salah aya anu mimitina contohnya anu sukun ketenangan aya anu mimitina contohnya masobina atau lain mimitina contohna konadila terus ya sudah nanti anu tipayun mah anu dalapan anu salian ti sekat muntahal dulu dan anu cukup ku hiji teh katanya dua maksudnya cukup hiji ya jadi ku hiji elak oge geus cukup dijadikeun isim guerun tidak lama seperti ke wasfiyah terus dari takis terus dari alamiah mah masa alamiah wasfiyah mah tuh bisa jadi goreng lamun teu karepet jeung tulayi. Tak ieu mah lamun kita mutal ieu mah cukup ku lapan manehanna sorangan geus bisa disebutkeun bisa disebutkeun isim goreng ngeun anu gambarna seperti ieu sikat mutal ieu ada sikat mutal ieu teh naon cenah nulis ada sikat mutal ieu teh dina sebagian jamak taksir. Sekat mutal teh sebagian dari jamak taksir. Sekat mutal teh. Ngan kieu di mana aya sekat, di mana aya jamak taksir, anu wajan jamak taksir anu tepatna mapa ilu atau pawa ilu, maka eta disebutna sekat mutal juga. Sebaliknya masa gitu ya lamun kupala berarti mapa ilu ya enak sowa memang lamun kupala berarti pawa
ilmu. Tadi disebutkan singkat mutajumu. Maka pelanggaran dari singkat mutajumu jadi alasan bikin dijadikan atau disebutkan isim gue pun. Sorry. Contoh ini. Seperti kan masjid. Asalnya masjidun, ya. Asalnya mana? Masjidun. Dan pelanggaran masjid loba disebutkan masjidun. Yang itu. Tak ketika ngalih bahasa dina masjidun jadi masjid, maka kita disebutkan sekat dan jamak taksir anu kasihkeun sekat mutahal jumu. Ada tak? Nah, kulantaran sekali karena dan sekat dalam sekat mutahal jumu, maka dia asup kanarangan isim gue pun sorry. Seperti kerja masajidah, asalnya masajidu. Akhirnya asupan di amil apa berarti jaha masajidu. Roha itu masajidah, malor itu bi masajidah. Artinya, lamun kerja di masjid kene mah hiji, apa sih ngobrol? Ngobrol masjid hiji. Mun masjid mah berarti jaha masjidu, roha itu masajidah, malor itu bi jadi, dan kulantaran ayat ini sekali karena jadi jamak taksir atau masukkan sekat mutalimu, maka disebutkan di sini gue pun sorry jamak masa jidu rokai itu masa tidak marah itu masa tidak. Suami ada sami, ngerai hari masa jamak anu mimi tina sekat mutalimu adalah kalau suami lain mimi tina. Saya di suami asal seperti kenal. Seperti ke tina fatah ayat kahufakan berarti asalnya fathul ya fathul ayeuna asupkeun jadi lapan sawamina kumaha kana Fala tihu ya Fala tihu dia jika fi'il padahal hal ini fi'il, nanti Bapak itu kalimat isim. Ya, betul. Maka ketika sekarang fakun aja fakun itu akan harus dipak him. Lalu sekarang lapan sawami, maka jaa bawa dihur itu bawa diha itu dibawa. Betul ya? Contoh seperti kenalan itu boleh. Oh. Hah? Nawasiru berarti asalnya dengan nasar ya. Contoh ayat amil nasih dina juga ya amil nawasih kayaknya amil nawasihnya asalnya mana ngasih sihun jadi sihun kan sebenarnya ada nawasih itu ada tidak ilmu ini karena bahwa Tuhan Tuhan dulu bernawa pulang kalau amil nasihna loba nyata ayat dia maka dijalankan kunawan kujamak sir asana nasiru dari nawa sihu berarti najaan nawa sihu ro'aitu nawa siha haroto di nawa di nawa artinya betul atau mana kita alif taksir tadi alif taksir artinya ayat alif taksir masa itu apa banyaknya alif taksir itu seperti keempat itu dia bahwa nah ini alif taksir bahwa ayo contoh satu saja atau pada alif taksir ini atau sama alif taksir salah satu alif ayo lu tadi masa pada alif taksir sama huruf dua hurufnya alif taksir bahwa tihu alif taksir apa namanya sama alif taksir seperti dua hiji tak kedua apa deh haknya bukan dua hak atau
sikat mudal teh sabada alif taksir nanti cenah dia teh aya anu 3 huruf. Ngan anu 3 huruf teh sukun ke tengahna. Seperti ke mana contohnya? Seperti ke masobiha. Asalnya mana? Asalnya mas subuh deh. Subuh waktu subuh. Ayeuna masobiha. Masobiha. Ya taksirnya. Taksir tak katilu sabada taksir ayat 3 huruf bikin awan. Ba, dua. Iya katilu. Ha, anu gambaran 3 huruf ieu sabada alif taksir teh sukun namanya. Datangna naon? Iya tak akut eta disebutna sekat tahap juga. Atau kalau kita pakai tadi fawatihun sebenarnya. Asalnya fawatihu. Jadi fawatihu. Artinya nah, beda lah fawatihu berarti lain mimpi. Dia masuk di hama mimpi. Atau ayat lain mimpitina mana? Qonadilah. Asalnya naon? Asalnya naon? Asalnya konidin. Nah, asalnya konadil. Oh iya kan? Ngan kulantaran jadi ayat disebut berarti singkat kata jumu anu sabada alif taksir sabada huruf huruf anu disebut tengah ayat konadilnya naon? Lan? Hah? Lebih lentera jauh lentera penadil lentera itu juga nama lampu siron kan lampu ya lampu bercahaya itu tadi lampu bercahaya di bawah lentera nah ini sebutkan singkat kata jumu berarti jahakona di nur air kona dia kalau itu di kona dia tuh beresnya beres saya kata biar teh sini singkat kata juga 2 alif taknis itu tidak dalam taknis yang nama alif taknis 2 alif taknis 2 alif taknis gitu 2 alif taknis alif taknis kalau kedua umumnya dia hiji alif taknis maksuro alif taknis maksuro patokannya ya kan wa huwa kullu alifin maksurun ma qablaha kahuda kullu alifin maksurun alifin maksurun ma kob lebih baik kullu alifin maksurun ma kob laha kahu belas kembali kahu lebak kahula kahu kullu alifin maksurun maqablaha kahula terus hartosna sampul alif anu dimaksudkeun kanu samemena ieu teh sebenarnya mah keterangan nama yang harfiah ieu teh aya harfiah bab maksuroh
jeung mamdudah. Terus dimaksudkan kanu samemeng. Contohna lafaz qubla, qubla. Berarti qubla teh kalau berarti kana apa cerita? Karena isim gue dengan sohei tina alif teknis maksud nah itu ya oh ya wah ini halus peningkatan lebih mulus qubla dua alif teknis mamdudah dua alif taknis dudah patokannya kita kullu alifin ma qabla alif kullu alifin ma qabla kok apa harus qabla kumati terus kan kode qabla ha ma kullu alifin ma qabla alifun patu lau hiya al-hamzah kullu alifin ma qabla alifun patut lahu hiya al-hamzah. Terus artosna eta sakur-sakur alif anu samemehna alif samemehna aya alif eta sakur-sakur alif anu samemehna aya alif tuluy alif nu kadua diganjikeun kana dibalikeun kana tuluy alif nu kadua dibalikeun kana hamzah. Tuluy alif nu kadua dibalikeun kana. Contohna sohro. Gitu. Sohroa. Sohroa. Penjelasan yang paling singkat dalam di menjelaskan sampai ngomong di sini mudah contohnya nawan alif maksurah itu dengan kosor ringkas lawan mamdudah dengan madad dah alif madadah dari apa madadah dalam panjang ayo hiji mah alif teh teu dipanjangkeun hiji mah dipanjangkeun. Oh, kullu alifin maksurun ma qablaha alif nya kan alif anu diringkeskeun kana samemehna contoh seperti kelapan hubla asalna hubla ya jadi hubla diringkeskeun kana samemehna kumaha kieu ya ali contoh asalna hubla
geus belayar gitu sedengkeun tungtung nate ku iya. Seperti ke patah dan beda ya patah itu masuk ke kana sedang kita itu sebelum sore. Ayeuna belayar asana. Geus belayar gitu digantikeun iana kana alif. Namun digantikeun iana kana alif, sabab samemena ieu aya harakat naon? Patah sedengkeun pementahan patah kana naon? Kana alif. Jadi ayana alif teh ngaranna ningali kanu same mehna eta patah anu aya di elang. Karena bahasana kudu alif maksudun makoh lahan alif anu diringkeskeun kanu same mehna teh. Jadi ayana alif dina tungtung lampe teh karena ningali patahna anu aya di elang. Jadi dipanjangkeun bacana hub berarti ja'ahum la palatu bibu la ro'aytuhum la berarti lamun ja'ahum belang teh kira-kira karena doma ro'aytuhum belang kira-kira karena patah lamun maror ke bibu belang berarti kira-kira karena patah ini keganti kita kas alif salah. Maka dua alif tanis mamduda. Ada alif tanis mamduda kan nyata kulo alif itu maka belah alif pun patut laku dalam cetak. Nyata satu alif anu gambaran nanti sama nanti ayat alif tadi. Iya, upahnya di sini. Dina ya. Satu alif anu sama alif ayat alif. Jadi alif sama ayat apa? Alif. Tah alif anu kaduana digantikeun kana hamzah. Mana alif ya mana? Asalna kumaha tuh? Asalna ieu teh asalna alif kene. Nah. Ya. Yang dina alif kedua. Nah, sukun lah. Banyak. Tak ayat dua alif. Anu gambaran dua alif itu dua alif digantikan kana hamzah. Nah, pun geus boga hak jadi ada berarti otomatis masuk pun pasti bukan nama harkat. Ngan kulantaran kita isim otomatis kudu di doma kembali kita baca ayo bicara kami akan bicara tentang sampai nama geus jadi naon geus jadi isi kue sari berarti ja so ro'u so ro'a ro'u di so ro'a nantinya kalau dengar tiket bayar apa itu ya ngerti itu bahaya. Kulikan. Nah, data beres kecelakaan karena nu disebutkan isi kuadron. Sorry, jadi kamu tadi enak nu kamari kasih buana bahwa di mana-mana gambaran aya apa. Di mana-mana gambaran aya apa. Eta sok jadi ciri anu nia pikeun naon? Pikeun padina naon? Isim anu dari makanan disebutkan isim guarmon itu walijadmi alamatkan walijadmi serangkai dan tapikan walijadmi alamatkan hari dua birang-birang hari dua ciri asukunu hiji sukun walhariku serangkai duaan abuah Ba sukunu maka akan hari sukun bayak kunu taikabu kosedi sukun alamatan jadi ciri dijami bikin baris jajan. Bil-bilin mudoringi dinahil mudori asohihil akhiri anu sohe akhir. Wa amalatu serangan pun hari nice bayak kunu tabu kosedi hariku alamatan yang terjadi ciri dijami bikin baris jajan. Bil-fi'li dina fi'il mudhari dina fi'il mudhari al-mu'tal akhiri anu mu'tal akhir
Wa bil akali sarana pirang-pirang fiil alati rofuha anu ali rofana itu af'al bisa batin ni utuh atatna. Itu lah pada. Bismillahirrahmanirrahim. Sabarangkosna beres ngejelakeun bahwa kesimpulanna ya bahwa lamun rofa seperti ciri anu rofa teh kusumara hiji. Ciri baris rofa sabiji. Ciri baris rofa hiji cenah. Opat hiji. 2 3 4 lamun nasab sabari barisna hiji 2 3 4 5 lamun opat hiji 2 3. Kalau pertanyaan kamu sonib kena hari jajam eta ciri barisna sabaraha hiji tadi wala sonib. Walijal misalkan tapi wali jajam lamatani ari 2 ciri asukun hiji sukun wal hadbu sareng kaduana naon cenah. Ciri barisna jajam teh eta teh aya 2. Urang geus netelakeun kana ciri baris rofa aya ciri baris nasab aya kan? Aya saudara 5. Ciri baris opat aya Dilu, ayo nasa bari hijrah ciri baris jajam aya 2 aya 2. Ini eta sukun kaduana nih. Kalau dulu pertanyaan musolif lamun sukun sok bisa jadi ciri baris jajam tidak naon. Paham sukun maka anak pola disukun. Payah kalau terbukti itu sukun antara akan jadi ciri tidak dipikir baris jajam. Fil mudhari dina fil mudhari asohi akhir anu sohi akhir. Ali sohi akhir kenaon? Ali sohi akhir teh eta tungtung fil mudhari lamun salianti alif wawu jeung ya. Ayo. Naon cenah fil mudhari anu sohi akhir teh anu tungtung huruf atau aksara fil mudhari teh lain alif wawu jeung ya. Tulis itu. Fi'il mudhari anu sore akhir teh anu tungtung aksarana lain alif wawu ya. Seperti kenalan, seperti kan yang alu kok jauh-jauh. Ya, alu. Atau apa? Yang suruh. Yang suruh pilih apa? Yang mulut yang nawan, mudah. Tungtungna udah nawan. Yang mulut, ulah. Alif wawu ya lagi. Soe akhir. Ayeuna yang suruh pilih nawan. Mudah. Harus sebutkan mudah. Ayah mudah nawan. Iya. Tungtungna nawan hurufna. Huruf alif wawu ya lagi. Lain berarti soe akhir. Maka ketika lamun geus asup kana baris jajam, maka bisa usukun. Kumaha fil mudhari lamun hayang baris jajam? Fil mudhari lamun hayang baris jajam kunaon? Di antarana kudu asupan amil jawaji. Ya, kan tidak? Kan kayaknya aya asup kana fil mudhari aya 2 aya amil nawas. 2 amil jawaji. Amil nawasi masuk nasabkeun kana fi'il mudhari. Aya amil jawazi masuk ngajarkeun kana fi'il mudhari. Jadi mereka ya fi'il mudhari lamun ketika jajam ciri jajam teh kunaon? Kusuk pun lamun sohe
akhir motor ayat teh nyata untuk mengharap mudorek lain ku alif bau je. Nanti kumaha cara hayang nyata mudorek kudu hayang balik jatuh wayana asupan amil jawab jib contoh seperti kenawan lam nya lam dibaca lam ya ul sukun jadi langsung tong ulu lam ya sur tong ya sur jan sur ada tak kumaha kudu dibicara lamna balik deui ka naon lam ya suruh ya ulu asupan lam dibaca lam ya asupan lam dibaca lam ya sur pada hayat tahu asupan lam dibaca lam ya tah saroja yasroju asupan yasruju asupan lam dibaca lam yasruju contoh alima ya'lamu asupan lam yang lam ya wa lam ya'lam berarti yang lam teh atawa yang suruh teh sariyati anu bukan masalah dari kuliah lamun aya mudhari sariyati alif wawiyah tunggu nah maka ketika jadana jadi kusuk segitu itu geus belum perbanyak di PKT tinggal dengan kata ayat ayat al-muradu ari dimaksud di sohihil akhiri ku sohih akhir eta alayakuna yang terbukti di akhiri inna kuntum namudore eta alifun alif awawun atawa wawu aw yakun atawa iya kumaha lamun teu aya alif wawu iya tuntungna nahu kudu dia ya saumpama dalapan ya wayadamu sarapat yadamu yarni sarapat yarni lamun yahsa berarti alif tuntung tuntung mudhari kunaon wa alif lamun yadamu tuntung mudhari kunaon wa lamun yarni tuntung mudhari kunaon iya berarti eta anu yahsa yadamu yarni disebutna fi'il anu mu'tal torojo pertanyaan ini kumaha lamun mu'tal akhir mudhari tadi wal kuwa musonib wal amalan saranganapun ari miceun yang kuno tabu tos itu hanku eta alamatan jadi ciri lejati dikan baris jajam fi'il mudhari dina fi'il mudhari aw mu'tal lahiri anu mu'tal akhirnya mu'tal itu anu tungtungna mudhari ku alif atawa wawu atawa iya contoh ku alif seperti naon berarti cenah ya sya salah kudu contohnya seperti kan ya sya asalna naon ya sayu asalna ya contohnya ya soalnya cenah sorot oke gini alif teh disebutnya niyabah dina wawu jeung ya mata eueuh disebutna mu'tal akhir bangsa alif itu ieu mah asalna teh ya sayu itu asal ya sayu geus ya sayu kieu geus ya sayu kieu ya tungtung teh kunaon cenah ku iya harap ya hari elahnya penyakit manya nu penyakit kan dibere harkat manya jelema anu boga penyakit kudu babawaan kudu lawan babawaan masyarakat tuh pijeun lawan dibaca naon ya say geus ya say itu tinggal samemena ieu aya huruf nama sya ari sakeun harkat itu mah dipatahkeun ari namanya patah naon kana alif dan dikeun iana kana alif.
Karena alif dibaca ya jangan ditulis hurufa iya. Nah sebabnya sabab menunjukkan bahwa memang alif tadi iya jika tuh. Jadi rupa yang mau dipicu ngan tetap akan sebutnya alif itu mengucap proper sebutnya alif rengkol entong. Nah ya benar tuh alif rengkol entongnya entong maksudnya sampai banyak ada di aww ya boy ya entong alif rengkol entong maksud itu. Namun kajian tadi picu waktu namanya alat apa? Waktu kabul alifu bi suratil ya kayak harus kamar itu apa sih? Dilarangkan li anaha lil asliyah jeung ditulis alif na huruf baiyah supaya nuduhkeun alif asalna ya. Jadi ieu teh tadi ieu terus eta. Tah teu kitu, anu bagaimana teu kitu? Sabab menunjukkan bahwa alif anu di dieu teh asalna teh i, maka ditulis huruf bai. Ngan tetep disebut mana alif ieu teh lantaran ieu teh fiil mudhari anu tungtungna ku alif, maka disebut teh fiil mudhari anu mutalahir. Maka di mana-mana lawan ayat fiil mudhari anu mutalahir, kumaha cara masukkeun cara ngajejemkeunana lamun asupan amil jawazim wayahna tong kusu. Tapi kumi miceuna miceun Arab miceun Arab penyakit. Lah ini. Asupan lam ya sa. Tuh, kalau banyak gede namanya dibaca lam ya sa. Artinya jadi tidak akan alif tadi piceun. Apa? Nah, jadi lawan memang kumasna nulis dalam skema fil mudhari'na bangsa wau nah eta dipiceun udah dipiceun aku. Seperti ke ya asal. Piceun harakat wau berarti wau harap ya. Harapannya ulah diberi bawah piceun eta apa? Harakat wau dibaca ya. Mungkin mudhari teh. Fil mudhari. Kumaha nama yang disebutkan pada jajah? Diasupan amil jawazim asupan amil jawazim. Lam ya piceun wau teh. Miceun wau teh jadi disebutkannya terjadi ciri jajah. Artinya berkat jawaban contoh lamun iya kumaha ya. Yarmi asalnya yarmi piceun we harakat dibaca ya mi asupan lam dibaca lam yarmi. Ngerti tak? Artinya di lamun tema fiil mudhari tungtungna ku alif ku wawu atawa iya baris jam maka ciri jajah berarti kumiceun harap ya. Atas kan alif wawu ya beda lagi memang tungtungna lain alif wawu ya seperti tadi kusukun boleh gak? Wakil amali sarangnya pirang-pirang fiil kedua nih alati anu rohana itu lati disabati nuni kutubat nun. Contoh seperti kan fiil 5 ada fiil 5 kutubat nun jadi ciri rohani benar ya seperti kajian alani kapalani ya paluna kamalina karimana ya palani kapalani kasihana ya paluna kapaluna kerjamana kapalina sahiji mengatasna tetep nun. Yang ala etap alina sahiji mengatasna peksik terang tetep nun gero pakai pilih pakai ropak nate ku ayana nun yang alani tap alani yang aluna tap ali ayat nun alif tap ku ayana itu jadi ciri naon ciri ropak kumaha cara ciri jajah asupan terjawab dibaca lam ya
ala bicara lawan nun. Artinya bicara kan? Kan? Jadi ku bicara nun nanti kan jadi lawan jadi roh. Ya roh ulah dibicara alif nama. Ulah jadi dia lam ya ah. Mau bisa kata kali panas nanti itu. Dibaca lam ya ala lam tak ala ya. Ada banyak kita terus ini. Lam ya ala lam tak ala mana ini? Lam tak lam ya lam tak lam tak kalimah alam tam lam tak alu alam tak alinan sakiti orang nasa versi kan meja anu kasih itu pilih mana ya kalau betul karena bijanan kapan kia itu pilih kiasan ilmu darahnya ayah anu turun karena mutakal contoh seperti kan mutakal ilmu darahnya turun karena mutakal ilmu darahnya turun karena mutakal contohnya seperti itu mutakal mutakal wadah Ben, kita kelima ada. Kita bisa ada era yang lain pak. Balik ke kita kawan. Dalam negara kita kelima ada. Dalam negara kita kelima ada. Kalau bisa kan super ya. Kalau kita kumpul dulu, kalau mereka ada ayat, dan lalu salah yang jawab, itu ya. Ada yang di ayat, di ayat cerita malam, mana jadi kiai itu apa? Era ada. Tuh, mutakalim wahdah fil mudhari. Mana salah? Suruh macam apa? Kita ada orang kayak apa? Suruh, tidak ada. Lalu kali mana boleh? Aku salah jawab. Nah, suruh punah, kemudian nun lamun goib lamun mufrad budak goib sidai itu ya suruh terus di tasniah budak goib yang su roni pilihan dia bukan nama yang bukan dia yang su roni kita berikan di awal balik ke awal. Anu ayat nunan bukan artinya film mudhari anu ayat nun. Ayat nun cirap ketingkah gajahna eta dibiceun. Ya. Yang fi ilmu mudhari tuduh karena bukan goib. Ya, kan? Ya, suruh ayat nunan ke. Berarti lain pembicara, namun kan apa? Berarti kenapa? Sukun jadi jam dibaca lah, yang suruh. Ayo nak, tasniah menggunakan goib. Nawan senang. Kamu pernah parang tidur lah ya. Pernah aja juga anak pikir. Oh iya. Oh kan. Orang udah kalau kan
tasnya udah karuin, ada ketelannya seorang-seorang. Tasnya udah karuin. Nah, makanya jadi hotel istri dia, ayo mana yang dia nulis ngawacot kan? Tasnya udah karuin. Kan? Ayat tasnya yang kedua, ayat udah kantai. Kalau dia ada ibu di alam, masa tangan, ya suroni. Ayeuna jawab belakang ini. Barang masih sampai, kamu jawab. Jawab belakang ini. Ya, suruh dua kan hiji dan suruh ini. Iya, dua ya. Suruh ayat mana ya? Ayat mana? Ya suruh produk itu. Nah, dua. Terus ayatnya mau produk mana sama iba? Macam awal. Tan suruh. Bangun tan suruh ayat mana ke ayat. Berarti dia jangan kenawan. Kusuku. Nah, berarti kalau hiji itu berarti ciri dia berarti. Ayatnya tasmiyah mu'anasa boiba tan su roni ayat mana ke ayat itu kenapa mana bubijan kan no ayatnya jama mu'anasa boiba apa itu yang sur nah yang sur ayat mana ke ayat nuna, kumaha ayat nuna dibikin wah. Oh, ada ciri jam, ciri jam ada boleh bikin. Jadi kita mulai sudah kumaha mungkin ada jam mana sekali seperti kan yang surna nggak dibikin wah kalau dalam mengasuhan menjawab mau dibikin ciri ambil jawab ciri aja itu kenapa tuh? Udah apa? Jadi ku ayahnya pun dan kita nggak jadi cerita orang. Cerita aja. Kayak apa ayah? Belum. Enak lagi ya. Mu roh ku daftar mau apa? Tan suruh. Para boleh jawab tan suruh. Nanti, ya berarti jaga pun lawan usuku. Ayo lah, mudakar, tasnya mudakar apa? Tan suroni, lawan tan suroni yang mana tuh? Ayat mana? Berarti bicara ayat jaga pun lawan bicara. No, ayo lah, jama mudakar motor. Tan suruh nah. Berarti ayat nuna berarti kurang bicara non bukan apa sih tapi ini apa ayat nanti apa mukrodah merasa mau apa tan suri ayat nuna ayat nuna berarti sih itu kenapa kumijanan no ayat tasnya mu'anasa khotoba dan suruhnya itu nah kebijakan ini bisa lawan no akhirnya jalan mu'anasa khotoba tansur nah berarti ku nawan ku tetap kan tulis karena utang kali wadah berarti bentar lima dana suruh bentar lima kuir suruh itu berarti tetap sebagai jalan anu kaya non maghrib mas mau lihat itu dia sana aja tidak saya aku sih seperti mana seperti mau produk mau anasa mau riba
jeung mufrad mudzakkar mukhatab. Mufrad muannats ghaibah kan suruh, mufrad mudzakkar mukhatab kunaon? Kan suruh teh. Ngan beda teh mufrad muannats mukhatab, aya mufrad muannats mukhatab mah ku ayana iya kan suwi. Beda. Asal 10 cenah lawak ya. Berarti sukun teh sok nyirian baris. Sukunnya sukun teh sok nyirian baris jajabna salah tepat. Ush. Hiji nyana rukun. Poe modalnya anu sange. Ini maksudna ayatnya aku tungtungna alif bau lain alif bau iya. Lamun piceun kabagi dua aya piceun harake. Dina naon tepatna? Fil mudhari anu muta akhir aya piceun kan? Dina naon tepatna? Fil mudhari anu aya nunan gertika ro atawa nun ciri ro. Sedang di ada dia sedang nanti aja itu awalan. Ayo nyebut awalan, ini seorang kali dulu juga awalannya itu. Ya, itu saking bagian orang kan. Sudah awalan, tapi dahnya. Kalau kemarin sakit awalan dia itu, anda sedih awalan dulu kan. Nah. Dikira lagi, mana ngaji ya, payah ngaji itu, ulang sengaja. Anak pun yang bisa kadang-kadang kalau aku madrasah bisa. Kadang ayah bisa di madrasah karena aku dari itu semuanya. Syukur-syukur mah ayah di madrasah, baik di madrasah ayah kan. Nah, berarti perhatikan. Ada kieu nya ayo diberi kunci kurang. Mun hayang kaharti ngaji, hayang ngabari cara hiji, naon kudu apal kana pokok pikiran atawa kana tema. Sing apal kana tema, pasti udah bolak-balik pokok kana tema. Ena ya pengajian Isra wal Mi'raj. Saking aranjeun geus sering ngadenge pengajian Isra wal Mi'raj, henteu bilu ngaji, saha penting ngaji, cenah ajengan di anu. Itu peringatan awal Isra Mi'raj. Pasti pikiran mana mau jauh. Pasti kita lakukan karena Isra Mi'raj kanjeng Nabi, kanjeng Nabi bapak Gusti Allah turun bawa sholat. Pasti kan nyari ada di sama tema apa ngaji? Apa tema apa itu? Apa pokok pikiran anak muda? Kebetulan menuturkan. Kayaknya bagian kesimpulan. Kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ariyata hiji pasal. Al-Murabatu ari pirang-pirang baris atau huruf. Kismani eta kabagi kana dua. Kismun sabagian huruf di barisan itu kismun bil harokati ku pirang-pirang harakat. Kurang langsung nya jelaskeun mereka. Ari barisna kabagi dua guys. Anu sabagian mah barisna aya di barisan Tuhan. Warka irote waktu kismun serang sabagian yurobu di barisan itu kismun biharfi huruf. Jadi barisnya kebagi dua ayat barisnya. Maksudnya ciri barisnya kebagi dua ayat ciri baris ku harakat ayat ciri baris ku huruf. Kada ya dalam ciri baris harakat pasti mau jauh tina hiji tina dua batang tilu kasroh opat dan jajal sukun banyak ini tuluy ayat jadi bahasa kunaon deui huruf nya huruf lamun huruf berarti ada dua ayat ku ngaayatkeun huruf ayat ku diceun huruf seperti kan dia ya sudah ada contoh wa amanatku ada wala apa yang perlu alamatan dijadi berarti ada diceun huruf. Nah, ada barisan huruf sama aku bicara itu sama barisan huruf. Panati maka ayat yurabu diharapkan
di barisan itu lagi bila harokat itu arba'atun eta opat, arba'atun anolin eta opat pirang-pirang warna. Alis mau produk ini isi mufrad, wajibun taksiru sareng kaduana jamak taksir, wajibun taksiri sareng kaduana jamak taksir. Wajibun muannats salimu sareng katiluna jamak muannats salim, wal fi'lul mudhari sareng kaopat fi'il mudhari. Alladzi anu lam yatasil terangkalan di akhiri kana tungtungan itu lagi naon sehingga diperkara dan asal. Itu kesimpulan wa qulu asal sakabehna itu sareng ari sakabehna itu lagi itu arba aku ada ilmu sebenarnya turba aku diropakkeun itu kul bidongan kudoa wa tansabu sareng dinasobkeun itu kul bil bahan di kubata wa tupadu sareng di hopankeun atawa di jrkeun itu kul bil kasro itu kasro waktu jamu serang dijadikan itu kul disukuni kusukun. Jadi dia yang isi mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari diucapkan kelawan bentukna pasti ketika rofa kudo, ketika nasab kupa, ketika hopan kukas, ketika jajan kusukun kuah kakek. So, eta sukun harkat lain. Harkat guys, sukun harkat sukun kuah. Wah, iya kayak jas. Harakat, muharakat. Coba ya. Guru si kata ya, isi mufrad, jama mudzakkar. Aduh, jama muannas. Salim duluy. Jama taksir duluy. Jama muannas. Salim duluy bil mudhari dicantumkan kalan naon tuh. Tuh, nah eta kabehana ya. Ini kabehana. Pasti keur tingkah rofa kudo. Ketingkah nasab kupat, ketingkah opanku kasroh, ketingkah jajan kusuk. Mau jauh ini pasti gitu aja. Kabeh isi ukuran seperti terjadi jae. Dun teh berarti kudu bae. Som. Enak, roh itu jae dah, patah. Maroti bijaya din kunaon kasroh. Jadi mau jauh gitu kabeh. Tuluy, itu ini kesimpulan kali bukan. Mana cenderungnya ini? Wa kharaja andalika, sareng wa kharaja sareng keluar. Andalika tina itu arba'atu anwa'in, salah satu asya'a dulu bilang perkara. Jamul muannats salimu, jamak muannats salim. Yunsabu ayat dinasabkeun itu jamak muannats salim bil kasrati kasrah. Sok sanajan jamu muannats salim keur tingkah nasobna ku kasro nya kepentingan geus ini pamal kasatu patakun wa pamal kasatu patakun alamat kali nasbi bijamil muannats salimi sanajan jamu muannats salim ku kasro tetep kasro teh naon harkat tulikeun walismul lajal yang siripul walismul sareng kali isim al lajal anu yang sharif dari matan itu tadi tegas namanya ada isim guarmuan sorry, yuhfadu eta dihopadkeun atau dijerkeun itu ismul ladzi layang sorry bil arti kupata. Sanajan isim guarmun sorry keur tingkah nasobna kunaon? Keur tingkah hopadna kunaon? Kupat. Kupata tetep patah teh naon? Patah teh naon? Harakat kini. Sanajan beda kan kieu beda. Isim guarmun sorry ketika ropa kudo, ketika nasab kupat, ketika jer kupat, tetukas kasrah. Jadi ketika jer itu apa? Kupatah, patah harkat lain. Patah harkat lain. Harkat sekali. Patah harkat. Jadi tak gitu. Harkat patah. Dari patah harkat nih. Kata berarti tetap masih kena kuharkat sanajan beda artinya. Sanajan beda. Kudu mah keur tingkah jahat teh kunaon? Kukas saya kalau kupa, tapi dapat patah teh kalau betul kana kan. Jadi di golongan kuharkat teh. Calon teroris tah kudu duga. Tuluy kan. Mana gitu cenah euy. Mana beda cenah? Wa fi'lul mudhari wa sarang fi'lul mudhari al mutalul akhiri anu mutal akhir
Yujzamu eta dijeun keur itu fil mudhari bihad bi akhirih ku miceun tungtungna itu mudhari nya teh miceun harap mu'tal. Tulis waladi sareng ari anu yurabu di barisan itu lagi bil hurufi ku pirang-pirang huruf arba'atu anwa'in eta aya 4 pirang-pirang warna atasnya tu hiji isim tasniah wajamul mudzakkar salim sareng kadua jamak mudzakkar salim wal asmaul khamsatu sareng katuna pirang-pirang isim 5 wal af'alul khamsatu sareng kaopatna pirang-pirang fi'il 5 waya sareng itu al khamsah yang alani adalah dia alani wa taf'alani sareng lapan taf'alani waya aluna sareng lapan taf'aluna wa taf'aluna sareng lapan taf'aluna wa taf'alina sareng lapan taf'alina pamatasnya tu mangkana pun hari isim tasniyah fatur pamutah diropatkeun itu tasniyah bil alif ku alif geus ieu lagi dijelaskeun geus ieu mah kari iklan unggul watun sabu sareng dinasobkeun itu tasniyah watun padu sareng dihopadikeun atawa dijeerkeun itu tasniyah bil ya iku iya wa amajamu mudakaris salim sareng anapun adija mudakar salim payurfamu tadi ropakeun itu jamak mudakar salim bil wawi ku wa yunsabu sareng dinasobkeun itu jamak mudakar salim wa yupadu sareng dihopadikeun atawa dijeerkeun itu mudakar salim bil ya iku iya wa amma asmaul khamsatu sareng anapun ari pirang-pirang isim 5 patur pamuta diropatkeun itu asmaul khamsah bil wawi wa watun sabu sareng dinasobkeun itu asmaul khamsah bil alif ku alif watu padu sareng dijeerkeun itu asmaul khamsah bil alif ku ya wa amma asmaul khamsatu sareng anapun ari pirang-pirang fi'il 5 patur pamuta diropatkeun itu asmaul khamsah bil alif ku watun sabu sareng dinasobkeun itu apal khamsah waktu jamu sareng dia jeung apal khamsah bihar kumiceuna beres gitu eta maksim tulan tina tadi tina orang dulu sebutang tabelkeun waktu main api lo di dunia tamat ya itu tamat ka dada alamatul i'rab kabagi kana dua hiji harokati dua bil hurufi hiji bil harokati dua bil hurufi anu ku harokat ada teh aya 4 warna hiji isim mufrad hiji isim mufrad dua jamak taksir tilu jamak muannas salim opat fi'il mudhari anu can kantelan naon tungtungna kumaha basa nanti fi'il mudhari can kantelan can kantelan naon tungtungna panjang ya tungtungan hari gambar hadroh itu tungtungnya film modern gambar hadroh ya film modern nucan nyen hadroh air film modern ada can aya tung waduh iya waduh kalau resmi ku kaya ieu ya yang atasan biaya dan kantelan naon tuh
Jangan kemudian tuh menyebut musik banyak tuh. San, kaan, doan, naon, itulah nya. Dan kalau naon tuntunan, dia tak. Kalau kamu kita kan di sini mufrad, ropa, terus dari kan tabelnya, oke, dia tak. Ropa, terus dari naon, nasobnya, Kofan Jazam Robana kudom Doma Kufata Obatna ku Kas Oh itu jadi itu bisa kita nah kita di kolom dan bisa nanti Masalah jajan kerajaan isim nya nanti ben nah enak jamak taksir mah akur dah sana jamak taksir akur dah jangan lagi jamak taksir ropa kudoma jabar kupata pun hopar ku kasro kur jabar salim ropa kudom rumah jabar ku orang nasabna jabar salim bukas kasro beda ya oparna ku kasro kene guys itu kali ditumpuk ambil mundore oparna ku bapak kulo opan bapak kulo mah bapak kulo cuma nasabku pak kata jangan antara itu guna pendidikannya terus dari jajamku sukun jeung nice mana beuleuh ada nice nah papanan aya pengolahan topik tuh sing hebring dia tuh sing hebring apa hebring sing adek tadi kena beli dia alasannya Maksudnya yang mana salin belum sabun berkasrati ngelajan itu itu kan ayah anu kecuali dia tak kecuali berarti kecuali isim terkecuali isim goer munsori itu aja yang baru kali hopadna upaka kecuali isim goer munsori hopadna upaka kecuali kedua fi'il mudhari
Contoh kan? Enggak sih, belum mulai mulai dulu. Sangka buang tuntunan. Nya, ilmu dore, anu muktal akhir, muktal akhir, jazm, kumiceun, arab, ilat. Aing. Kecuali isim buat musharif wafatna ku kata. Film mudhari kata akhir jadinya kumiceun huruf elat. Tuh. Babarilah. Tunggu dia. Ulu. Terus, atas ada atas. Terusnya, terus Ben, saudara atau Ben, terusnya. Oh, ayeuna, berarti ayeuna bagian bil huruf. Bil huruf seperti Eropa. Jadi isim tasnia dua jamak mudzakkar salim. Dulu asmaul khamsah. Asmaul khamsah naon? 5. Nomor kaopatna af'alul khamsah. Isim tasniah ropana ku wawu. Nasobna ku alif. Oparna ku iya. Jajamna tara jajam berisi. Jawa mudzakkar salim. Ropana ku wawu. Nasobna ku iya. Oparna ku iya eneng. Asmaul khamsah. Jadi pilih isim 5, ropana ku wawu. Nah, isim tasniah salah, Empura salah isim tasniah gitu. Isim tasniah ropana ku alif, guys. Nasab ku iya. Beda sedikit banyak jawab.
Asmaul hamzah rofa ku wawu, nasab ku alif, khafad ku iya. Af'alul hamzah rofa'na berarti af'alul hamzah ku coba. Af'alul hamzah berarti tetap nun, kumaha maksudnya? Nun. Tetap nun, nasabna ku mijeun nun. Jajalna ku imam paratara mijeun nun kene. Oh, terus tetap nun, tetap nun. Tetap nun. Terkadang matur ayah santri agak ku tetep kanjut tapi apa dagang buat dagang segede keler wah ya ngaduk aduh gusti piceun nyerina tetepkeun gede na bahaya ya ropa ku alif disingkatnya ropa ku alif. Seperti mana? Seperti jailan, rojulan, nasab iya, kumaha jailain, opat iya kene jailain. Yang menggunakan salin seperti muslimun, rofa kuau. Aina nasab jeung opat iya muslimina. Asmaul hamzah seperti jarak abu ka kuau. Ayeuna nasabna maraitu abaka walu. Ayeuna wapadna ku iya marartu bi abika. Ayeuna alul hamzah tetap nun, rofa'na seperti mana? Ya alani tab alani. Ayeuna nasabna lan yaqala lan tab ala. Ayeuna ku jajalna lam yaqala lam tab ala. Bener ya? Jadi kesimpulan bahwa di mana-mana gambaran orang hoyong-ngayango alamatul irobat tawacirina pirang-pirang ikrob nanti ayat hiji ayat cirina teh kuhar dua subur kuhar kan sabreji hiji isimu dua jamaah tilu jamaah manas opat ilmulah ayat huruf sabreji hiji isim dua jamaah tilu babul afali wallahu pengajian min la yaqta'u min qawlin wa min hasil wa min qawadin la yustajabu lahu